Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Arkanul Islami ari pirang-pirang rukun Islam. Khamsatun eta aya 5. Syahadatun tegesna kahiji nyaksi kana saenyana kalakuan jeung tingkah. La ilaha eta teu aya deui pangeran anu maujud anu wajib diibadahan anu hak ditaati parentah jeung laranganna eta aya illallahu tegasna angin Gusti Allah wa anna Muhammadan jeung saenyana Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahi eta utusan Allah wa iqamus sholati jeung ngadegeun salat wa ita'uz zakati jeung mayar zakat wa shaumu ramadhana jeung puasa di bulan Ramadan wa hajjul baiti jeung ngamaksud ka Baitullah sahaman jalma istata'a anu kaduga itu man ilaihi kana bait sabilan di jalanan.